syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang nu nyaksian ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20 sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20 nu jaizna hiji kudu kagambar sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD di SMP di SMA eueuh dek modal eueuh mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat lamun camat teh ngaji tapi camat orang mah make kopiah anaknya mancrit bagus berarti ngaji sebab orang Sundanya tuh si ade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat teu kasalahan nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran